Eta di gerobong pang tukangna aya nu milu cangkang cau. Hargaan acan cangkang cau atuh. Milu tah kana gerobong pang tukangna. Cuk masinis teh kereta api segera diberangkatkan. Berangkat. Cus. Cus. Kuces. Tut tut tut. Ala rebel milu we ngajaga kitu. Maju teh Kang Ajay. Si naon teh loko? Ieu gerbong ka bawa. Danem nyan gerbong 2 ka bawa. Terus masuk pangtuan ka bawa. Nepi we stasiun Bandung. Lokomotif masuk Jawa Batu. Masuk ya? Masuk stasiun Bandung. Ieu gerbong ieu masuk? Gerbong 2, gerbong 3, 4, 5. Gerbong terakhir. Masuk. Cangkang cau. Masuk kabeh. Tah ieu Salimul Afif teh pertis cangkang cau anu eueuh hargaan. Nu loba doraka, dosa hungkul. Tapi da ari nempel mah insyaallah sanajan cangkang cau teu lepas muslimin insyaallah bakal milu bahagia. نور خير المرسلين نور أمين والسلام نور حق وعكين سقه الله تعالى رحمة للعالمين وعلى البر سواء وعلى البحر سواء علينا من سنيات الله وجب الشكر علينا مدعا لله أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرف المدينة مرحبا يا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah wa musalliyan wa musalliman ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Dulu-dulu sadayana acara orang langsung mau salawat wa barik ka panitia nyuhungkeun kursi hiji deui. Panitia nyuhungkeun kursi hiji deui. Anggo pun adi urang sadayana Kang Ajay. Insyaallah dibagi-bagi waktos margi Pak Haji ti dieu aya 3 tempat deui. Pun adi ge sami aya bujengan deui. Ala diniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma bihaqqi shalawatika wa salamika wa barakatika ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ij'alna ya Allah minal ahya'il marzuqin ma'al ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wal awliya wal ulama wasyuhada was-salihin wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Tuturkeun nempel kanu seungit ka bawah seungit sok bareng anu kompak nempel kanu seungit nempel kanu bau ka bawah. Pak Haji dina rompok teh gaduh putra Amina yang Haji Aden umurna teh 30 tahun ini teh pun anak pangageungna teh 30 tahun budakna 3 tadi antara bisnisna teh karena minyak seungit kana parfum. Hiji waktu abdi teh lebat ka bumina aya tempat khusus parfum. Terima kasih Bilar.
Terima kasih Pedro. Ngali ka dia. Tah, supaya ke tempat naon minyak pantina botol ageng teteh sok dilebetkeun kana botol suka dinya. Teu make minyak seungit adinya teh. Polos we. Ngan ningalian ngan aya 4 jam mah dirinya deket jeung seungit teh. Ieu nanyakeun den ieu naon? Ieu mah merakna Sultan, ieu mah merakna 1000 bunga. Aya geus kitu teh, 4 jam di kamar eta kaluar we. Pun bojo jol nyarios. Rek ka mana meuni sarareungit. Ceuk urang teh naon atuh make minyak seungit cing teh. Oh si horeng bieu geus deket jeung nu seungit. Aya tah kahebos seungitna aya. Pan tadi ge nempel ka nu seungit ka bawah seungit. Aya ka bawah seungit. Pak Haji di pasantren di Pangkeureun Kobong gaduh kanang hayam. Sok pirajeunan ari keur nyalse suka kanang hayam teh maraban. Sok ningalian oh ieu mah geus nogan, ieu mah keur megar, ieu keur nyileunglem. Aya meureun 4 jam. Nah balik ka imah pamajikan nyepengan irung. Kieu di mana aya di Bararau. Naon cing teh bau naon? Oh bieu geus di kanang hayam. Aya tah kahebos bau. Nempel ka anu bau. Aya tah. Tah, wengi ieu teh urang nuju naon? Nuju nempelkeun awak ka nu seungit. Sanu seungitna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaneng setelesti ngomong teh sok lain-lain Pak Haji. Mana teh yang diteungeulan di ku salaki sok lain-lain wae. Cicing urang keur ngomong teh. Tah. Kangjeng Nabi teh Kangjeng Nabi teh di hadapan Gusti, di sisi Gusti, tah urang aya muludan teh keur nempel-nempelkeun maneh kanu seungit di hadapan Allah nyaeta Nabi Muhammad SAW. Insyaallah urang bakal kabawa seungit. Nempel kanu terhormat, kabawa terhormat. Sok barang. Nempel kanu Pak Haji kapungkur kantos janten bantuan. Kantos janten ajudan ajengan. Janten naon? Ulah pernah. Naji waktu pun guru teh gaduh uleman pengawasan agung, pengawasan akbar. Salimul Apip ngiring, mohon mangga citi pangarsa. Ilu urang. Eta senal ka pangcana ka dieu. Senal pun guru teh pangyanakeun. Ditingali senal teh merekna teh lili. Warna teh koneng teu pati ngeunaheun ditinggalina teh. Urang teh angekeun Kang Ajaib pangarsa mangga. Tos nepi we ka lokasi pengawasan akbar. Tahun sulang Cileung tingali ka dieu. Aya geus tepi ka lokasi teh. Ningali ka gigir aya tukang dagang suuk. Sarua deh merek senalna teh lili. Warna koneng harga sarua. Iya. Terima kasih Bilar. Teraskeun. Begitu nepi ka lokasi, langsung disambut. Itu pangarsa Pak Kiai Sumping. Dikawal. Nepi teh ka bumi panitia, pun guru lebat ka bumi panitia, senalna di luar meuni pada nyanak.
Eta senal pangersa, bilih kahujanan, bilih kakotoran, bilih katincak, kalebetkeun senal jadi kabawa terhormat. Naon sababna? Nempel kanu terhormatnya eta ulama ka senal-senal ge atawa cacak-cacak senal milu terhormat. Nah senal tukang suuk mah diantep. Padahal merek sarua. Harga sarua. Warna sarua. Naon nu beda? Nempelna beda. Tuh, cacak-cacak nempel ke ulama komol urang nempel ke Nabi Muhammad SAW. Contoh hiji deui. Tingali ka dieu. Pak RT nu jadi RT na masalah kina. Da pamajikan nama lain RT. Ngan ku sabab deket kabawa terhormat. Disebut nage Bu RT. Tuh. Naik pangkat jadi RW, pamajikanna Bu RW. Tuh ngalamun, nih tinggal ka dieu. Memang ngaji teh kikieuan naon kira. Naik pangkat jadi kades, pamajikanna Bu kades. Naik pangkat jadi camat, pamajikanna pamajikanana. Naik pangkat jadi bupati, pamajikanna Ibu Bupati. Naik pangkat jadi gubernur, pamajikanna Ibu Gubernur. Naik pangkat jadi presiden, pamajikanna disebut Ibu Presiden. Pembantu nage meuni gaya. Pembantu presiden. Supir nage meuni palontong. Saya adalah supir presiden. Nah, jadi kabeh milu naon? Tinggal ka dieu. Ka dieu dengerin. Tong segala ditingali. Milu kusabab nempel kan kajen teuing eta pamajikan presiden teu bisaeun bahasa Inggris. Angar we Ibu Presiden. Halo. Tong ngalamun. Hartos. Nah, insyaallah urang ge wengi ieu teh nuju naon? Nempel kanu terhormat di sisi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah sadayana bakal ngiring terhormat. Nabi Muhammad SAW terhormat. Urang disebut naon? Umat Nabi Muhammad. Insyaallah kabawa terhormat. Mudah-mudahan di akhirat sadayana sing sagerbong sareng Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan bae urang mah pang tukang nage. Nu penting mah sagerbong we. Gerbongna nempel. Ye contoh ye. Contoh ye. Ieu teh kereta apinya. Anu cenah? Kereta api. Oh. Panjang. Ieu lokomotif. Nah, ieu nu penting nama lokomotifna ieu. Mesinna ieu di dieu. Salokomotifna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat, tabi'in terus sampai ka ulama jalmi-jalmi soleh. Ta urang mah gerbong pang tukangna. Keur bae. Nu penting mah nyantel. Penting mah naon? Deket, nyantel kitu nya. Itu tah, teu lesot urang. Terus tah. Kacaritakeun aya kereta api berangkat di stasiun Gubeng Surabaya menuju stasiun Bandung. Ieu tos nempel kabeh tos siap. Eta di gerbong pang tukangna aya nu milu cangkang cau. Hargaan acan cangkang cau atuh. Milu tah kana gerbong pang tukangna. Cuk masinis teh kereta api segera diberangkatkan. Berangkat. Cus. Kujes. Tut. Ala rebel milu we ngajak kitu. Maju tah Kang Ajay. Sieun teh loko. Ieu gerbong ka bawa. Danem nyan gerbong 2 ka bawa. Termasuk pangtuan ka bawa. Nepi we stasiun Bandung. Lokomotif masuk? Jawab atuh. Masuk ya?
Masuk stasiun Bandung. Ieu gerbong ieu masuk. Gerbong 2, gerbong 3, 4, 5. Gerbong terakhir. Masuk. Cangkang Cau. Masuk kabeh. Tah ieu Salimul Afif teh pertis Cangkang Cau. Anu eueuh hargaan. Nu loba doraka, dosa hungkul. Tapi da ari nempel mah insyaallah sanajan Cangkang Cau teu lepas muslimin insyaallah bakal milu bahagia. Lamun lokomotif masuk surga, gerbong pertama terakhir masuk surga, Cangkang Cau ge aya nempel mah insyaallah milu kabawa ka jero surga. Tah urang teh teh lolobana mah jujur we Cangkang Cau urang teh. Nah, urang naon atuh dah hina. Pagawean sok ngomongkeun batur. Pagawean naon? Salat subuh kaberangan. Favorit. Leres henteu. Pagawean naon ngobrolkeun di teras bari ngalah kutu. Pagawean naon di imah lalajo TV. Sugan di imah maca Quran 2 juz unggal poe dah henteu. Leres henteu. Imah hanya dipakai catur jeung gapleh. Leres henteu. Nah yang disebut mulia, mata kelamun urang dihina ku batur tong amak dah memang urang mah hina. Nabi Muhammad wae jalmi mulia dihina teu amak. Piraku urang nu hina dihina make jeung nyeri hate. Nyeri hate diomongkeun ku si anu, bageus silama heuh aing teh kitu aslina mah. Geus ila mah sadar teh. Jeung sabana mah kanu ngewa teh kudu deudeuh. Sabab urang apal kakurangan teh teu nu ngewa. Da aya nu nyaah ka urang mah rek ngomongkeun ka urang teh teu wanian sieun kasinggung. Aya nu ngewa mah sok dikorekan. Kagorengan urang teh nepi ka urang, pan urang untung jadi apal kakurangan sorangan. Naon teu nyamu ngomong teh. Aya maneh Fitri ngomong naon atuh deui. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Lila mah jadi sadar, leres henteu. Lila mah oh ieu kakurangan urang teh, leres henteu. Oh ieu kakurangan urang teh, jadi apa ti saha teh? Tinu ngewa. Mata lamun hayang jadi wali, sing nyaah ka jelema nu ngewa ka urang. Iman nu ngewa pan urang mah dibalas ku ngewa, eta mah sarua gelo. Ai ngewa teh pan gelo eta teh. Ku urang dibalas ku naon deui? Berarti sarua naon? Tak nu ngewa teh balas ku kanyaah. Tah sakitu wae ti Pak Haji mudah-mudahan sing jadi ilmu. Ayeuna urang maca mabruk alfa mabruk kanggo grup terbangan Al Basyariyah. Tepuk tangan untuk Al Basyariyah. Ieu teh ka satahun jang? Mana ketuana? Mana? Ha, tuh ka dieu, ka dieu. Grup Al Basyariyah na ka dari engal. Sok iap ka dari. Bari maca mabruk. Suara tangannya di kitukeun suarang mabruk alfa mabruk alaika mabruk. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk. Mabruk alfa mabruk yaumilalik mabruk. Selamat hari milad untuk Al Basyariyah. Semoga tambah berkah, semoga istiqomah. Mabruk mabruk alaika mabruk. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk. Mabruk alfa mabruk yaumiladiku mabruk. Selamat hari milad
penerbangan Al-Basyariyah semoga tambah jaya, semoga tambah jaya. Mabruk, 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 alfa mabruk, alaika mabruk. Selamat milad penerbangan Al-Basyariyah, semoga istiqomah dalam menyelawatkan masyarakat, dalam memasyarakatkan salawat, dalam menyelawatkan masyarakat, mensolawatkan masyarakat, memasyarakat salawat. Mabruk alfa mabruk, alaika mabruk, mabruk alfa mabruk, yaum miladika mabruk. Mana barudak nusanesna? Cepat-cepat, yang lalang-lelek itu cepat-cepat, bergerak cepat. Sok, cepat-cepat kali. Ya maklum, harap maklum Aisyah tahun ma'arok oge nya. Nya umur 1 tahun mah da kakara leleng kahalu. Mun seueur kakurangan teh sangat wajar, sangat dimaklum. Daraseun teu. Doakeun we sing nepi ka lumpangna bener, amin. Lompat anu bener gitu. Amin ya rabbal. Tah Pak Haji ngiring bingah terus sing istiqomah nya. Baheula Mama Adang teh wali turunan Mahmud yang dalam Mahmud. Kaimpenkeun ku wali deui. Ditanya man robuka teh anu ngomong eta mah cenah jelema eta mah tong ditanya man robuka naon kitu sok nerbangan sholawat. Taya kitu nerbangan sholawat. Teu ditanya eta mah. Tah kok kituna mudah-mudahan we asal niatna nu sae nya, niatan nu sae dinetepakan ulah hayang niat kapuji, niat hayang disebut alus tepakanana ulah. Lillahi ta'ala we ta'zim ka junjunan, ngagungkeun junjunan sejak memasyarakatkan sholawat dan menyolawatkan masyarakat. Tuh. Halus nama ka Cipedung orang eta dibere amalan supaya sararae niatna supaya saya we garupana. Itu. Dari cepat ke dia cepat. Karena itu mau aing teh hayang mana mah. Alhamdulillah. Tak, jamaah tidak boleh beranjak dari tempat duduk. Nyambung ieu mah teu aya assalamualaikum Pak Haji. Ke assalamualaikum bari ditutup ku pangaresanya Pak Haji masa kitu bade teras tilu tempat deui. Assalamualaikum moal. Siapa? Dia ikumai. Salamna insyaallah ittiba' bae ka kersanapun guru di Pondok Pesantren Ad-Dahlaniyah Hasan bin Thabit matta'anallahu bituli hayatih wa nafa'ana bi'ulumih hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Aminan atuh.
Amin ya rabbal alamin. Perjalanan mentenakat tempat atanapi jadwal anu salajengna mugia dipaparin kalancaran, kasalametan, panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pah. Ayeuna ngarenyak segala. Doas nu hapunten sepuh hapunten bisi aya nu jantungan. Sing sararehat sadayana sing sararehat sehatna anu sampurna dianggo taat ka Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Ka mana eta? Oh bade calik. Oh sugan terek balik. Nu balik ti heula saur Pak Haji tadi parantos dinasehatan. Kedah calik nepikeun ka acara tuntas. Maksakeun balik acara cantung tas di tengah jalan di udag kunti siasok tah. Henteu. Sing saralambot sadayana ganjaranana sampurna. Insya Allah Kang Ajay bade muka ku aosan sholawat. Siap sareng Kang Ajay maca sholawat siap. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Urang semangat tong abong-abong maju ka janari harus lebih bersemangat dalam mensyiarkan sholawatnya. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sholawatna nu sok dilantunkeun ku Pak Haji umargi mantenan nembe teh sempet sholawatan sapuratina ku abdi diwakilan. Ahmad ya Habibi. Naon cenah? Ahmad ya Habibi. Kunaon Bang itu ngahiung mah? Bismillah, cek one, cek kopi, ngecek lain hayang cek kopi, ngesok gareng hati. Woga abi mata redoxon, meh cengar lain kunana. Untukmu kekasih. Tong dikeprokan disurakan kita yang sok nervous dah sok dong. Biasa tong lebay. Sejati begitu nyata di mana cinta selamanya tungtung nate kumaha sarerea abadi lebih lantang lagi suaranya abadi. Siap baca sholawatnya siap. Ahmad ya Habibi, Habibi ayo, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi dua kali. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi ya aunal gharibi. Semua yang di belakang juga ikut jawab, jangan berdiam diri. Amnun wassalamun walam ya aunal gharibi. Masya Allah. Amnun wassalamun dinukal islamu, salam alaika sarerea. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi. Jadi lebih saksi
ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam habibi salam salam alaika habibi tabil qur'ani wala masya Allah min indi rahmani jika bitauhidi salam alaika Ahmad ya habibi habibi salam alaika salam habibi Allah salam alaika habibi sama-sama ya habibi setelahnya mari kita doakan yang sedang berulang tahun sedang habibi salam alaika habibi barakallah al-bashariyah tunjukkan atau yang cicing segala barakallah al-bashariyah barakallah 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 al-bashariyah semua barakallah al-bashariyah barakallah al-bashariyah barakallah 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 al-bashariyah barakallah al-bashariyah sama-sama barakallah al-bashariyah barakallah 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 salam syusyrian we teteh baca sholawat Allahumma sholli ada bisik kasibat Allahumma sholli ala Muhammad ala Muhammad terakhir satu kali lagi Allahumma sholli mudah-mudahan ku diauskeun nembe barakallah barakallah tambih-tambih berkah kanggo grup terbangan Al-Bashariyah semakin hari semakin jaya semakin sukses semakin diridhai oleh Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam doa yang sama untuk keluarga besar salawat wa barik KBSW Bandung Barat amin Allahumma amin bijahi tahal amin wa ila hadratin nabi al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana amin pikang ajai moal kantos lami oge sami sareng pangaresa pun guru nembe jalaran sabada ti dieu kedah ngabujeng ka jadwal nu salajengna salah sawiosna nyaeta di daerah Citunjung Batu Jajar keun bae teu nanyakeun oge maka waktosna dibagi-bagi tinggali ka dieu fokus konsentrasi lihat ke depan di depan ada Verol Bramasta ya perhatikan tong loba culang cileung aya nu ngaliwat di katuhu gitek ka katuhu aya nu ngaliwat di kenca gitek ka kenca perhatikan genah ngaji teh lamun diperhatikeun mah nya insya tak Pak Haji nembe kumaha nyariosna ka dia tingali ka payun tingali ka dia terus diulang-ulang naon sababna lebar bisi ka uwih ka bumi teu aya canakeun uwih pan lamun ditingali ka payun ka dia nu didugikeun kaku
ka kuping ka perhatoskeun elmuna insyaallah tiasa dicanda ka bumi kitu maksudna Pak Haji tadinya seueur nyarios tingali ka dieu teh lain hayang pengakuan butuh perhatian atawa caper lain ieu nu hadir di dieu supaya naon supaya barokah tina ilmu anu dikupingkeun paham sadayana paham. Ah doakeun nya pangarsa pun guru insyaallah ku ayeuna urang ngadoakeun anjeunna sehat sempurna amin nyaah ka urang sadayana lamun didoakeun ku nu soleh insyaallah doana diijabah amin ya rabbal alamin. Ti Kang Ajai mah sakedik bae nya uih ti ieu tempat kedah aya perubahan ke arah yang lebih baik. Itu saja. Kumaha cenah? Uih ti ieu tempat, ti ieu acara muludan teh kedah aya perubahan ke arah yang lebih naon salah sawiosna hayang aya dina hate ngageri nyeri lamun teu nuturkeun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka uih ti dieu ku urang dipelajari naon sih ajaran-ajaran Kanjeng Nabi, naon nu kedah dilaksanakeun ku urang. Maka sabada ti ieu tempat langsung ajaran-ajaran Kanjeng Nabi ku urang dilaksanakeun. Siap apa tidak? Jawab dong yang kompak. Siap apa tidak? Kumaha teh contona Kang Ajai heulaanan nu simpel nama kieu. Nu hadir dina peuting ieu tablik akbar aya pangajian nu leuwih dipika cinta ku Kanjeng Nabi. Naon? Pangajian anu sifatna rutin, kontinu atawa istiqomah. Tah, hadir pangajian tablik akbar wengi ieu sae rutinan di tiap majelis ta'lim, di tiap masjid, di tiap madrasah, dihadiran ku urang eta nuturkeun kana ajaran Kanjeng Nabi. Da lamun ngalap cukup tablik akbar model kieu moal cukup. Moal naon cenah? Jarang-jarang dina tablik akbar kieu ngabahas ajaran-ajaran Kanjeng Nabi sapurati. Nah, sok sugan aya dina muludan sapertos kieu anu ngadugikeun tina rarakatan salat gitu. Aya? Jarang. Aya nu ngabahas nahwu shorof? Jarang. Aya nu ngabahas faraid? Jarang. Aya nu ngabahas mustalahul hadis? Jarang. Aya anu ngabahas daripada ilmu falakiyah? Jarang. Ayana di mana? Dina pangajian rutinan. Dina sakabeh aspek kahirupan urang sapopoe. Komo-komo dina widang ibadah eta teh aya ilmu. Nah, wudu teh teu cukup ku kucuprakan. Salat teh teu cukup cungkelik cungkedah. Nya, aya nu wuduna kitu. Aya nu kitu aya. Loba eta teh. Maaf mah studi dibanding abdi. Lain nyalahkeun punten bisa. Ieu mah kaalaman langsung bahkan teu nginjem ceulit, teu nginjem panon, merhatikeun langsung. Sok aya gitu barudak, bahkan lain barudak batur, barudak abdi sorangan gitu. Bring ka ditu, bring ka dieu, ngiring tablik akbar, balik jam 2, balik jam 3. Tingali pas waktuna salat subuh, aya nu tinggaleun teh. Salat subuh nanti ditinggalkeun. Ari beja beres pangajian. Tuluy aya nu salat, loba eta oge. Ngan ditingali wuduna. Kitu wuduna tina tadi teh. Salatna Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Make calana lepis, katingali di dina teh cengcelengan. Pahamnya cengcelengan. Imitna katingali gitu. Dahare we tuluy ke salatna dituluykeun. Padahal lamun secara kacamata ubudiyah dina bab fikih kira-kira salat nu model kitu tina cara wudu nu saperti tadi, tina cara salat anu make calana tuluy katingali cengcelengan sah apa tidak? Sah apa tidak? Naon sababna? Tah eta katingali orat. Nah atuh eta bukti dituluykeun heuda teu ngaji. Ngalap cukupna dina tablik akbar kieu, da dina tablik akbar moal dibahas atuh. Ukur motivasi we saur Pak Haji tadi nempel kanu seungit ka bawah seungit supaya apa? Bahwa urang teh bau nempel kanu seungit ka bawah seungit. Tah nu seungit teh naon sababna disebut seungit? Naon sababna dipandang seungit ku Gusti Allah? Budi pekertina, ajaran-ajaranana dibahas. Yang moal da Pak Haji capek atuh kudu ngabahas eta mah. Engke dibahasna ku Pak Haji iraha? Poe Kemis dina rutina. Senin tadi Masjid Raya Bandung. Da dina tablik akbar kieu mah sekedar motivasi.
ngadorong semangat. Oh ayo kali itu tuh ngaji rutinan gitu maksud nama. Tangke dina rutinan dibahas sapuratina. Yo sakabeh ubudiyah teh dibahas dina bab fikih kacecewok acan teu asal kubal kobel. Aya ilmu nak leras apa leras? Maka abi nitip ya penting ieu tablik akbar seueur sing ingat ngaji rutinan kedah langkung seueur. Hartina kumaha? Urangna masing-masing. Teu kudu tutunjuk ka batur. Ibda binafsik. Mulailah dari diri sendiri untuk bisa mencontoh kepada orang lain, memberikan contoh kepada orang lain. Hadir dina pengajian tablik akbar insyaallah berkah. Hadir dina pengajian rutinan kusabab rutin teh bakal leuwih munah barokahna. Hoyong alim. Sok sing dimampuhkeun ku Gusti Allah kanggo ruang riung dina pangaosan. Tikang ajai mah singkat tong eureun ngaji sakitu. Kumaha cenah? Urang tarik sekali deui. Makanya panitia mengadakan acara seperti ini tujuanana salah saeusna naon? Supaya orang dia oge gara tol ngaji gitu. Ulah penting ieu wungkul. Apresiasi tertinggi saya sematkan untuk seluruh panitia nu diketuai kusaha panitiana ieu. Kang Tony nya. Iya Kang Tony teh. Kunaon tungkul wae leungit batu ali apa kumaha? Kang Tony nya dan rekan-rekan dari grup terbangan Al Basyariyah yang telah berjuang mungkin juga bercucuran keringat berkorban demi terlaksananya acara pada malam hari ini. Teu aya nu paling kasep, teu aya nu paling keren, teu aya nu paling istimewa terkecuali seluruh panitia semuanya. Tepuk tangan untuk panitia. Nu teu milu tepuk tangan bengkeng sadeungeunna tah kitu tah. Da teu doraka hayu tepuk tangan si tarik. Sakali deui kurang tarik. Tepuk pramuka. Sok garelo kabeh. Nah. Adeknya barudak ora ya komo barudak ora ya. Ulah batur pangajian hadir gerakan ngaji gerakan maghrib mengaji. Ieu kadon indit ka mall, indit ka kafe, indit ka bios engkop ngadon bobogohan. Aya di dieu pamuda-pamuda nu baroga kabogoh aya. Putuskan sekarang juga. Kade. Kang Ajay menitarik gitu eta ngomong. Bener eta teh putuskan? Bener. Tapi dah aku mah pacarannya juga syar'i. Nya eta teh syar'i. Maknya aya syar'i pedah make tiung. Pedah make kopiah. Tapi karena motor. Sunyoto. Bahaya. Oh syar'i nu model gitu. Laras apa laras? Tapi Kang aku mah mau menikah. Aduh. Ari mau atos acan. Nah menikah pedean atuh. Karek etek mau teh. Anda bisa berencana menikah dengan siapa. Tapi Anda takkan pernah tahu cintamu untuk siapa. Mungkin buat aku. Pan ayahnya jelema nu bobogohan 2 tahun 3 tahun. Isukan rek kawin pelaminan geus jadi teu jadi kawina ditikung ku babaturan rungkad siti. Perih jenderal ditinggalin lagi sayang-sayangnya. Namamu abadi di hati tapi tak bisa dinikahi. Ya Allah ya Karim. Tungtung nama nepak tarang cicing di juru imah bari nyanyi. Harusnya jika garelo kabeh. Astagfirullahaladzim. Tadi maca salawat aman ya bi. Tempoe di bawah nu kitu curingak. Ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Nya neng kade tong kagoda teh ku lalaki-lalaki anu sok ngaheureuyan dina HP ku gombalan-gombalan atawa datang ka imah maparin katuangan. Tong tergoda, imah karek digombalan saeutik kelepak-kelepak. Karek dibere dahareun saeutik, aku sayang banget sama kamu. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Pret! Eta mah lain cinta, hawa nafsu. Bener tuh. Hei lihat ke sini perempuan-perempuan. Kamu yang suka digoda oleh laki-laki yang suka ngasih makanan. Yang suka ngasih makanan akan kalah sama laki-laki yang hadir di pengajian. Tunaun aku nggak bisa hidup tanpa dia. Aya nu kitu loh, Pak. Saat contohna si Rehan bener.
Oh, begitu sulit. Tuh, jangan lagi Arab ada wae. Allahu Akbar. Ya Rabbana ya Karim. Kade. Hei, Anda yang jomblo-jomblo di sini ada, yang jomblo di sini ada. Saya lebih mengapresiasi antum yang jomblo. Lebih baik antum menjadi jomblo yang taat daripada punya pacar malah banyak maksiat. Tepuk tangan untuk jomblo-jomblo fisabilillah. Asa dipang menangkeun. Padahal mah teu payu we di dinya mah. Ulah nya. Nu penting mah ayeuna mah geus we ngaji, sakola nu bener. Hari tukang aja yang kayak atuh aku menang jodohna kumaha engke dibikeun ku Gusti Allah. Dipaparin, dipenakeun, dipertemukan dengan jodoh terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Lalaki hayang menang nu geulis model kumaha, hayang nu menang sukses model kumaha dibikeun. Asal urangna memantaskan diri untuk bisa mendapatkan jodoh yang seperti itu. Hayang nu geulis, hayang nu keren, hayang nu sukses aya pagawean, waduh, waduh. Salat subuh 7:30. Dek menangkeun nu geulis di mana hordeng atuh model gitu mah. Kufu yang cantik untuk yang ganteng, yang soleh untuk yang solehah, yang baik untuk yang baik pula. Hayang nu baik, pantaskan diri kita menjadi orang baik agar bisa mendapatkan orang baik pula. Betul apa betul? Maka terakhir dari Ajai untuk para pemuda dan pemudi khususnya yang ada di sini, terakhir pesannya apa? Life is journey, not a destination. Hidup adalah perjalanan, bukan sebuah pencapaian. Selalu belajar, dan belajar. Iringi dengan hadir di pengajian, iringi juga dengan perbanyak taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesuksesan yang Anda raih akan disertai dengan keberkahan dari Allah dan juga Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahimtum? Paham semuanya? Mudah-mudahan sing tiasa diamalkan dina kahirupan urang sadayana. Omat tikang ajainu tadi tia ngaos rutinanana tong liret. Ulah tipayun mangga. Ih manawi seseuheun meni numpuk. Aya nu kitu aya? Belah mana imah nabi rek nganyang kadinya. Kade-nya. Ayo. Astaghfirullahalazim min kulli ذنب عظيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم. Doa kiparat majlis sadaya pasti apalnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Mulih ka bumi masing-masing, mudah-mudahan doa-doana parantos diijabah. Wih ka bumi masing-masing gek di bumi insyaallah parantos ngagaremol barokah anu saluas-luasna. Apunten abdi samudaya kalopatan luhur saur bahe carek, nuhun Kakang Tony, nuhun Kakang MC, nuhun ka sound system terbangan Al Basyariyah sadayana. Insyaallah tepang di sanes waktos dina tempat sareng waktos anu langkung dipikaridho ku Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.